Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Arurang di kelompok genep badai ngepresentasikan biografi Kyai Haji Ahmad Sanusi. Sata acan dilajeng ka materina, di dia arurang badai ngaperkenalkan anggota-anggota nu aya di kelompok ieu. Nami abdi Salwarta Maulida. Nami abdi Najwa Medina Reinhardt. Nami abdi Leli Rosida Pardede. Nami lengkap, tempat pinggumelar, alamat. Nami lengkap Ahmad Sanusi atau dikenal ku sebutan Kyai Haji Ahmad Sanusi atau ajengan Cantayan Genteng atau ajengan Gunung Puyuh. Tempat pinggumelar dilahirkan tanggal 18 September 1888 di Cantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Alamat Kampung Cantayan, Onder Distrik Cikembar, Distrik Cibadak, Abdeling, Sukabumi, Jawa Barat. Nyaeta pakasaban. Kyai Sanusi dipikaun salaku ulama ahli tafsir jeung fikih nu geus ngasilkan loba karya. Salah sahijina nyaeta di bidang fikih. Tahdzir al-Awam fi Mufiriyat Cahaya Islam, Al-Mufhamat fi Dalf al-Hayat. Salajengna nyaeta kalungguhan. Ahmad Sanusi oge terlibat dina ngadirikeun nagarana. Selain eta, Ahmad Sanusi oge diangkat jadi anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, anggota Dewan Penasehat Daerah Bogor, Wakil Residen Bogor, jeung oge manehna teh pandageg pasantren. Ahmad Sanusi diangkat jadi anggota BPUPKI jeung berjuang babarengan jeung sejumlah tokoh-tokoh lainna. Nyaeta Kyai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin jeung nu lainna. Anjeunna oge nu ngabentuk Tentara Peta Pembela Tanah Air, BKR, Badan Keamanan Rakyat Sukabumi, KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah, Kopraja Sukabumi, jeung bareng Pak Samsudin diangkat sebagai pengurus Jawa Hokokai Kebangkitan Jawa. Salajengna keluarga Ahmad Sanusi nu katilu ti 8 urang kalih ngaran bapana nyaeta Kyai Haji Abdurrahim jeung empo indungna nyaeta pamajikan kahiji bapana. Ahmad Sanusi boga pamajikan nu ngaranna nyaeta Naisari. Ti kawinan eta Ahmad Sanusi miboga 10 budak lalaki. Salah sahijina ngaranna nyaeta Kyai Haji Abdurrahim sebagai budak kagenep. Keahlian salaku ulama, anjeunna tiasa gaduh pamahaman anu jero ngeunaan Al-Qur'an, hadis, hukum Islam, sareng sagala rupa aspek agama Islam. Keahlian jeung panggeruhna bisa ngawengku pamahaman rupa-rupa mazhab atawa mazhab dina Islam, sejarah Islam jeung rupa-rupa ulikan agama liana. Riwayat pakasaban Kyai Haji Ahmad Sanusi jadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Anggotana aya 67 urang nu terdiri ti 60 urang nyaeta tokoh Indonesia sarta 7 urang Jepang jeung minoritas nu lain Indonesia. Pasidang nu kadua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli Jepang nambahan 6 urang nyaeta anggota bangsa Indonesia. Ahmad Sanusi diangkat ku Jepang sebagai wakil residen di Bogor jeung diangkat jadi anggota BPUPKI. Ahmad Sanusi nempakeun kursi nomor 36 pagigir-gigir kalawan R. Soekarjo Wirjo Pranoto. Ayana Kyai Haji Ahmad Sanusi di BPUPKI hentengan saukur cicing sareng ngadangukeun pemimpin, tapi oge nyumbangkeun ide-idena ngeunaan nagara Indonesia merdeka. Riwayat atikan Kyai Haji Ahmad Sanusi. Kyai Haji Ahmad Sanusi menang pendidikan agama dasar secara tradisional tina ayahnya. Nalika ngajar dewasa, nyaeta ngalajengkeun atikanana ka sajumlah pondok pesantren di Jawa Barat pikeun ngamumule ilmu agama oge ngalegaan ka masyarakat. Usai dirasa cukup nyumponan ilmu di tanah air, Ahmad Sanusi bertolak ka Mekah pikeun ngalaksanakeun ibadah haji serta nuluykeun pendidikanna salila 5 tahun. Di sana, eta menimba ilmu dina sababaraha ulama-ulama besar. Ieu oge berkenalan jeung tokoh pergerakan Indonesia sajeuna seperti Kyai Haji Abdul Halim nu jadi pendiri Organisasi Persatuan Umat Islam PUI jeung Raden Haji Abdul Muluk tokoh Sarekat Islam.
Riwayat organisasi Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi selaku pangadeg organisasi Al-Ittihadatul Islamiyah atau ALL mangrupa implementasi tina pamikiran teologis dina nyebarkeun pamikiran-pamikiran sosiopolitik. Salian ti eta Ahmad Sanusi oge jadi pionir dina ngadegna POI Persatuan Umat Organisasi Islam Indonesia atau anu ayeuna katelah PUI Perhimpunan Masyarakat Islam. Diresmikan perjuanganna ti lembaga ALL Al-Ittihadatul Islamiyah tahun 1931. Jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Sanusi mangrupa salah sahiji anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI anu tacan menang gelar pahlawan nasional. Ahmad Sanusi oge tokoh Islam anu merjuangkeun dasar-dasar nagara anu balukarna kompromi lahirna nagara Pancasila. Prestasi. Salah sahiji prestasi Kiai Haji Ahmad Sanusi dina kaanggotaan di BPUPKI teh bisa memecah kebuntuan nalika penentuan pasal ketuhanan anu dihasilkeun ku panitia salapan anu unina kieu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sakitu presentasi ti arurang, hampunten bilih aya kalepatan atau kakurangan, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.